Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seri deui pagi teh. Abang senang di dia mah. Ih bos, hirup mah kudu disenang-senang. Duit loba bener Pak. Saya nawe. Bener Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu jangan disararepi. Kamara. Biasa poe Minggu. Poe perek Sok ini hari arulin teh jahiling teh cing-cing loba duit. Tah eta Barisa ulin jeung anak pemajikanana. Ari urang mah alhamdulillah cicing we di imah. Bari kitu we. Tapi nu penting mah senang hate bos. Tah eta nya. Sakumaha ge senang-senangkeun diri urang ku diri sorangan. Kumaha tah pot sarana pot tah. Urang teh sok kadang-kadang teu bahagia teh sok loba nilik batur. Pot karasa ku urang eta teh pot. Makmur urang teh makmur sedih kana diri teh. Nya. Kadang-kadang teu syukur nikmat ka Gusti teh nah we urang teh sebagai makhluk teh ka Gusti teh. Nah Gusti ri batur senang urang teu padahal kabeh oge ku Allah mesti bari kasenangan. Nya Kan urang sok hayang nempok keleuwihan batur. Tah eta pot. Padahal tah kudu kumaha teh sakan urang teh bisa nilikeun diri teh menyadari gitu pot. Nya urang teh sing sadar da urang mah makhluk. Nya teh susah sih rek sadar teh cepot. Ari makhluk teh geus diatur ku Maha Kawasa. Nya. Tah urang mah sok hayang teh darajal. Geus diatur teh sok hayang ngalawan ka Gusti teh. Astagfirullahaladzim rumasa pot. Baca Gusti teh cicing heula, maneh teh can waktuna, maneh makeun batur heula. Allahu Akbar. Nya bener potnya. Sedangkan ari cek Allah teh kitu teh lain berarti Allah teh pilih kasih lain. Tapi Allahnya maneh lamun dibere ayeuna bisi kieu sok kuatan heula hate maneh. Sok pigawe heula parentah kami. Da eueuhnya niat Allah nu gorengnya. Teu aya. Nya bener. Da Allah memberi teh pasti yang terbaik. Kan urang sok tetara lah hawa nafsu teh. Rumasa bener. Nah Gusti teh mareki oku kuring teh minta duit tapi nah kuring teh dibere-bere pacek Allah maneh teh dibere cager. Dibere pot awak panyakitan dibere jag-jag. Oh subhanallah. Alhamdulillah nya bener pacek Allah teh ku kuring dibere maneh tapi maneh gering. Gua bilang nih bos. Tah makhluk masuk keleuwih. Lain pot. Pan jelema mah hayangna teh nya cager. Eta manusia teh loba. Eta keleuwih teh. Pada cek Allah teh dunya teh ujian keur marane. Aya ujian ku sehatna, ujian ku hartana, ujian ku jabatanana. Kabeh oge diuji ku Allah. Bener potnya. Marukan nu beunghar teh diuji kan diuji saruan. Boga jabatan diuji. Nu miskin komo. Tong molong ka urang nyebut miskin mah teh pot. Da urang teh kabeh teh miskin nu beunghar eueuh. Oh gitu. Heeh. Da kabeh ge urang geus diberi jatah ku Maha Kawasa. Bener loba duit batur mah. Kan dipercayakeun. Sedangkan kan geus balik mah. Waktuna urang balik kan harta mah dibawa. Kecuali amal soleh. Ya cikane ngobrol jeung santri kuring teh. Kamari teh siri rangkul kuring teh panganterkeun maot. Nya siri rangkul, siri doakeun. Kamari maot cenah dirangkul ku urang teh, Pot. Allahu Akbar nya. Urang teh takdir teh saha nu apal. Ayeuna si Suryan isuk balem. Kan gitu. Astagfirullahaladzim. Mata dengan urang sebagai hirup sebagai makhluk teh kudu siap wanti-wanti. Benernya. Kudu selalu siapnya. Kudu hati-hati ulah sampai ka urang salah lengkah. Da umur mah teh nyaho. Bener nya. Ayeuna jag-jag keluar tigang jebrod ku mobil. Paeh, kada apal. Astagfirullahaladzim. Nya cepot bener. Kadang dijalikeun kan teu apal umur. Dulu karena waktu dengan karena mangsa ada umur mah kabeh ge sanu nyaho. Bener cepot. Mata keningan urang sebagai makhluk teh kudu wanti-wanti hati-hati. Tetep hati-hatinya orangnya. Ulah ngarasa nu beunghar bakal abadi moal cik Allah teh. Balik euy, balik da moal dibawa harta bandana mah. Ya kudu teh ngadongengkeun nu beunghar jeung nu miskin. Ya. Itu cenah nu beunghar mah nu dara deukeut teh rata-rata jelema anu semu teh ya cikumaha teh maksudna teh Iya bos, mata Kangjeng Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, asap deket jeung nu miskin. Kayak izin miskin mah jujur.
Allahu akbar. Deketna nya jeung hatena Nya jeung jeung hasana hatena sarua Hmm. gitu. Padak Nabi mah resep tulung kanu da boga. Da tulus kabeh oge. Heeh. Keur miskin daek babarengan komo atuh geus aya. Allahu akbar heueuh cepot heueuh. Tapi nu beunghar bos, loba babaturanna loba. Nya badegana. Dalin butuh ku jelemana. Tapi butuh ku harta bandana. Bener Pak. Deket ote nya. Deket ya resepna jeung ku hartana dah yang menang duit. Deket Astagfirullahaladzim. dipuji dibere duit. Coba lah geus eueuh. Ya. Maka naringakeun kabeh oge. Tapi tuh kabeh kitu bener Pak tah. Paling Aya nu sajati meureun nu paling sobat. pamajikanana. Euy, pamajikan malah deui. Kan ada pemajikan ya guys. Oh. Habis manis pada dibuang. Nya. Ada uang abang disayang. Bener Tidak ada Pak. uang abang ditenang. Kalau mana kita. Mata geningan kade dubung harga ujian. Kamu ujian kanikmatan. Wih berat ngajalan kena laban ujian tapi hadina. Kadang-kadang sok poho ka Gustina, poho ku harta bandana Loba nu kitu teh Pak. dipakai teh balik. Loba nu darekeun haribu. Loba nu darekeun pura-pura. Nya. Seuri nagelin seuri karena keikhlasan tapi seuri ku sabab aya tungtungna. Ya, Nya. Kudu kumaha tuh orang yang hareupan mun urang beunghar je. Yang hareupan nu sejen kudu kumaha tah. dah urang mah kudu sing inget karena 8 asnaf ya, Bos. Da urang mah ke ku Allah bakal di berere. Nya. Siga Abdurrahman bin Auf dah. Ya, Nya geus pugunya eta mah. sempat kanjeng Nabi beunghar tapi kan urang manfaatkeun. Ku sabab Abdurrahman bin Auf mah bener-bener harta dikelola kumaha sangkan dibikeun ke umat ku sabab para tahaluf. Da itu dharma titipan tah lamun nu beunghar nyebutkeun yen beung eta duit dharma titipan di Gusti insyaallah moal aya penjilat. Nya. Da mana bakal nempo butuh henteuna. Tapi geuningan nu bala leunghar, tah mariskin heula. Lamun kuring beunghar rek kieu hade pokona mah. Ari geus beunghar poho. Kan Tah kumaha sangat teh poho tah. kamata urang mun hayang teu poho rutinkeun urang tindakan kamiskinan nya ka batur. Allahu akbar heueuh nya. Urang keur teu boga boga saperak bagi dua. Allahu Da akbar. kegen lain ngajagaan mah lain diri urang tapi Allah ngajagaan hate urang tetep bakal bersih. Nya Da ku sabab Allah mare katitipan urang kulit di Allah teh berarti Allah geus percaya kan kitu mah kaum Nya bener. ya. Si ieu mah hartana bener-bener dipake nu ti kuring nu leutik oge batur karena kuring cek Allah kitu kan. Tak tibikeun berarti jeung ilmuna matak urang ka Allah ngadoa teh mun da beunghar jeung ilmuna jeung mampuna jeung bimbinganna. Heeh Patnya. Kuasa gua meda ka beungharan hungkul dari beunghar hungkul mah cantang tuh bakal bager. Tapi urang teh sing beunghar hartana beunghar hatena. Beunghar akhlakna kan gitu. Dan paling hebat mah akhlak, Bos. Lain orang bisa katempo, contoh orang misalnya beunghar yo, buka sobat yo, kumaha sasangkan katempo mana nu niatna ukur. Ada Bos ku bahasa ge loba pupujian nyaho. Oh, Kamu mah baik. oh gitunya. Hebat kamu, hartanya banyak dari mana ini? Bari seurina. Lah dibere. Tapi aya nu jelema tulus mah dan nempo be. Loba duit lah biasa we. Kumaha katempo tah? Katinggali teh hayang katempo kudu beunghar. Bener. Kesobatan biasa terpunta penta. Allah. Terpuji biasa. Ya bener kok. Katempo euy mah tulus. Nanya urang. Da ge Allah ge bakal ngetrok hate urang. Nya mere hate nu umahnya. Nu kitu mah bakal dipikanya. Bisa eutik Bos panglobana disebutkeun anu ngadengan ngagendeng nu bareng harta rata-rata jamaah-jamaah anu ajilat. Bener Pak. Gitu Bos. Nya. Anu miskin mah puguh urang curhat ge nya terbuka. Oh cepot bener heueuh. Kuring teh kieu ya sarua. Daerah anu urang mendak kana beunghar abi teh gaduh beas kumaha mun cek meuli mana gawe keteungeuna Bos bahasa Bener beunghar mah. cepotnya ya. Beda jeung anu sajaja. Sing sabarnya kuring ge sarua. Oh besinya. Urang sing didoakeun we urang teh sarua. Kan kitu, ari jeung sarua mah beda jeung beunghar. Lain mere. Heeh.
kelaka kerja dong tanaga boga semar boga mana aja dong gue pada ngeus ikhtiar mah kan kudu anu beunghar teh ngarangkul anu miskin Nya. deudeuh teuing butuh sabaraha maneh da bener teh boga datangan imahna nya teh boga kan gitu imah lain mahnya maneh teh boga beas gawe atuh da boga tanaga aduh eta nu beunghar pada cek kalau eta harta usaha Tapi aya nu miskin gitu ngomongna oge. apa paling bahaya mah nu miskin somong Aduh ya Allah Gusti. bawa alaeunana Gawe atuh euy gitu. Padahal ge sarua miskin gitu kan. miskin Super goblok gitu Ada banyak. punya miskin ya sombong bawa alaeuna di akhirat ge bos Astagfirullahaladzim. keur mah teu boga di dunia termiskin di akhirat Ingat ngomong maneh sok pot baheula geuningan. Mun beunghar teh geuningan. Di dunya cenah riweuh neangan we harta. Balik disiksa. Aduh, ampun mumpeng we. Nah, sokan disuti dung-dung orang tanagan Heeh, geus umur kolot gak sajag-jag pamuda neangan duit mah harejo oge. Tapi teu direm. Nya. Hartana kudu kumaha sedangkeun cek Allah bakal dipertanggungjawab. Pan cenah ulah eureun neangan harta mah. Tapi harta nu kumaha kan harta lain sakur duit. Heueuh nya. Harta teh amal. Neangan amal datang eureun kan gitu. Nah, rata-rata jelema nyebutkeun harta teh pasti duit lobana. Padahal harta paling berharga teh amal soleh. Bakal benar-benar jaga di. Bener potnya nya. Ngagembol orang ku amal di akhirat. Harta mah dibawa bos, tapi amal soleh walaupun orang geus maot di dunia tetap amal mah dibawa ka akhirat. Tah ngala amal soleh teh kumaha? Orang teh sing hade jeung papada Gustina urang teh manfaatkeun sasaumur sing jadi makhluk anu manfaatnya bersama walaupun urang jelema teh boga makhluk teh boga sing jadi manfaat tanaga urang sing jadi manfaat letah urang teh ka bener da patak pantes tong eureun neangan harta di dunia tah rata-rata nyebutkeun harta teh pagawean da nya memang pot atuh kan dengan cek nabi nya beda kuring keur mikirkeun teu boga duit gitu padahal geus dibere sehat kudu bahagia nya lah sehat teh susah nya poho we teh karena kesehatan teh ada duit kada manusia bos manusia rata-rata duit roba nya ku eueuhna kecelak di tangan sakecelakna maksudna kumaha tah bos boga duit 1 miliar duit 1 juta tangan 1 juta bener sia karasa ku urang eta nah iya manusia teh urang aya duit 1 juta leungit sabaraha 10.000 gitu 10.000 tangan ka mana 10.000 teh nya aya nu gede kan 10.000 nama cek Allah ada teh keur micin kok kotor karena ada Gusti cokot tadi paksa no sabab urang teu ingat Allahu Akbar rumah sacepot matak cenah barang nu leungit teh ulah disebutkeun eta teh leungit aya nu leungit rezeki teh ku sabab Allah negur kuring dileungitkeun sakan eling maneh maksudna kieu maneh tara ngaluarkeun sedekahna Allahu Akbar cokota untung bos coba 10.000 nya kabeh bener pot matak cek Allah keneh kan mending dikeluarkan harta pada mana mending cokor ku kami bener potnya untung masih kena orang Allah teh mah hanya keneh ka urang teh nya 10.000 na keun 1 juta sama eling kalau cokor kabeh kan stres urang teh bener pot 10.000 geus urang dina salat ingat wae di mana nyimpenna nya bos komo atuh mun kabeh orang yang salat meureun Gusti teh kacida nyedekakeun kuring kitu rata-rata. Jadi kudu kumaha topot urang teh kudu beunghar atau kudu miskin ieu teh. Kudu beunghar, tapi beunghar arti kata de beunghar jiwa raga. Allahu Akbar nya bener pot. Da jiwa urang beunghar, harta urang beunghar mah harta ge bakal datang sorang. Da imang mudag harta bade jeung harta nu aya di jero awak urang teu dibebenah. Ya, contoh kieu, bos loba duit. Si asin sepat teboga duit. Lamun kalakuan goreng patut bos mere moal pot. Tapi lamun aneh ngarumasakeun deurina ngaroba bager soleh teu kudu dipenta bakal dipenta. Nya dia rehat oge ku Allah nanya nya urang lagi heueuh bener. Komo Allah
Walaupun anjeun teu menta dan nyaho salat teh menta. Gitu lah bos. Heeh, bener. Robik firli warhamni Wajiburni. Kan teh menta ka Gusti. Kan secara sakral. Salat kan salat teh berdoa secara khusus antara seorang makhluk kan maha kholi. Didinya di jalan loba doa. Heeh. Mantap cenah cing-ciring jalaman terang doa teh cenah jaman tara salat. Kumaha Pak? Cing-ciring jalaman terang doa teh cenah jaman tara salat. Cik hartikeun kumaha tah? Kan salat teh tiang agama. Salat teh jarona ge kabeh. Nya doa, heeh. Karena jalaman tara doa berarti teu jaman tara salat. Masuk dibaca doa nama. Kan dilakukan rukunna. Oh. Kan cek nabi kene. Ari arek ngadoa teh kudu boga wudu. Susuci heula teu ada hadas. Benar Pak. Terus orang nying harapan ka Gusti teh kudu seungi. Nying harapan ka Gusti teh kudu khusyuk. Kan gitu. Nya benar. Kudu bersih suci, jauh tina najis. Berarti di jero-jero nama salat. Sedangkan salat teh kan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu bukrata wa asyila kan gitu. Nya benar Pak. Terus aya inna sholati wa nusuki. Ta eta nya janjina nya. Mati kan aya. Terus Al-Fatihah hari Al-Fatihah teh surat anu kudu diwajibkeun dina salat. Cing cirining kabeh tina 7 ayat teh kabeh ge doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teh doa. Pernah salat. Ciri salat mah dipraktekeun meureun eta teh doa teh kitu nya. Doa eta dibaca terus kahirupan dia geus sampe dilakukeun nya. Oh eta disebut doa. Paingan cenah loba nu sarolat tapi teu sarolat teh kitu nya. Kalau bak kieu. Kalau ngadoa hungkul atuh bari jeung gawe nah kan kitu lain. Potnya. Padahal mah sok salat sing kan cek Allah kan. Perbaikilah salatmu maka akan kuperbaiki kehidupanmu. Bener. Alhamdulillah. Dalil eta teh nyaeta disebutkeun yen salat teh di jero-jerona kabeh ge doa. Gusti. Cuman waktuna ditangdukeun. Bener Pak. Subuh meureun 2 rakaat di dinya doa. Doa kunut. Nya lohor tah eta doa khusus nu geus diwaktukeun ditangdukeun ku Gusti. Aya deui doa anu khusus. Nu mana tah? Tahajud qiyamul lail. Nya anu batur sarare urang udang. Walaupun urang teu ngadoa Robbana atina fid dunya hasanah, tapi di jerona kan di dinya teh Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Ya yang sajabana terus Al-Fatihah kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan. Iya bener. Terus dina tahiyat sholawat nabi bener. Aya geus bil alamin innaka hamidum majid aya doa anu sejenna kan itu. Kabeh oge doa matak jelema nu tara ngadoa cing jelema nu tara salat. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya, disarengan barokah, rahmat sareng ridho Anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.